Ana orang cobaan make umpan bancet ya euy, ngasilan teu make umpan bancet tah set. Teu karasa ayeuna H-genep dikarenakan harieuna teh puasa anu ka-24 kitu nya ame telepat mah nya. Janten H-genep 30 hari lagi teu karasa euy. Asa kamari keneh puasa teh tapi ayeuna sudah memasuki hari nu ka-24 tah. Wah ieu mah teu daekeun euy. Ieu mah moal daekeun euy urang cobaan saja anu ieu ya. Mhm. Jadi mungkin sakedap deui anu di kota ge marudik euy dikarenakan lebaranna sakedap deui nya. Naha euy tuluy coplok ieu. Asli ieu mah tuluy pegat Tuh, ieu senarna tuh langsung putus. Teong, tuh tuluy pegat euy. Urang eupanan deui heula kala sakedap. Kali ini menggunakan umpan jangkrik nyobaan dah. Berhubung dari umpan bancet mah teu daekeun apakah ieu jiga nu erek daekeun dah. Erek daekeun tuh. Oh, tah. Tuh asli euy. Hah, anu dicoplokkeun deui. Urang cobaan useupan deui dicoplokkeun euy dah. Disantok deui euy. Ternyata ieu tarikanana tuh. Ampun cek saya juga. Jadi tarikan bogo tuh rada menyengatnya euy. Tuh sangat pokoknya mah mantap sekali euy. Jadi usahakan ieu jejerna anu wedal ya dikarenakan tenaga bogo teh rada-rada ampun, rada menariknya. Tarikan bogo itu rada menarik ya. Tuh. Tah. Wow. Jadi indah sekali lahnya komo lamun jejerna anu ieu mah. Melengkungnya dah harap langsung saja disantap. Disantap saja langsung euy. Set. Ternyata pegat euy. Orang cobaan ini dah. Apakah mau dicaplok keneh? Ternyata mau keneh euy. Pegat lagi nya. Ternyata upana seet. Orang upanan deui nya. Gala sakedap euy. Lanjutkeun deui tah masih ieu naon tah. Ieu daekeun keneh euy. Set tuh. Tuluy digugusur euy ieu mah euy. Pegat langsung langsung saja disantok tuh. Dilepaskeun lagi sementara.